Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui di channel berkah segara. Mangga satos carios kamari pedang wasiat urang lajengkeun ku carios tangkorak hideung atanapi jawara ti kuburan. Wilujeng ngabandungan tug dugikeun karengsena. Mun rek upload dongeng Mang Dedi izin atuh minimal bebeja ka ahli warisna ulah asal upload we. Wargi-wargi Mang Dedi lujang ditepang daukeun deui atuh sareng acara carita. Dina judul carita nyata Jajawarati kuburan karangan Kleksa nu ayeuna baris di Bandungan bagian anu ka 28. Sakumaha nu kantos di Bandungan hanca poe kamari bagian anu ka 28. Kendaraan Mang Dedi kepegatuan jigina mangsa medarikeun kaayaan alam pasosore di mumunggang hiji pasir. Khususna kasih kembar tilu harita palastra ku kisaron teh kalayan dasar parentahna ti Banara. Sedangkeun Malati Bodas alias Nyi Ratmini harita teh sadar nya ketu di Jang Banara. Kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita nya langkung paos mangga urang sami-sami Bandungan sadayana kaayaan alam pasosore di mumunggang hiji pasir. Tonggere tereang di sarada mapaesan kaayaan alam sore harita di pagunungan. Estuning mata klara jeung mata kuaas. Kaayaan harita teh angin ngahiliwir brehana pentangkal kei anu ngarandakah gede jeung jangkung aya hiji tangtungan jalma atuh keur cingogo atawa keur silatutug horeng si mana horeng kisaron-kisaron teh ngajauhan dununganana nu katelah Jang Banara nu harita keur ngobrol uplek jeung Malati Bodas atawa Nyi Ratmini teh malah keur kitu pok Banara harita. Anjeun mah teu salah Malati, kuring mah lain sedih pedah ngadenge ngaran Ratmana, tapi sedih pedah teu bisa mulang tarima ka manehna anu geus loba jasana ka kuring. Banara ngomongna kitu bari ngareret ka Malati Bodas asa ngaremengkeun Nyi Ratmana we atuh da teu dipikeun sasieun. Atuh Malati Bodas alias Ratmini meuni unggut-unggutan. Malah lila-kulila Nyi Ratmini alias Malati Bodas sadar lamun terus-terusan ngomongkeun anu kitu jigana moal aya tungtungna sabab dicampur resep. Pok Malati ngaharewos ka Banara. Kang Banara, kahartos Kang sabeas perkawis eta mah ulah diteraskeun deui. Ayeuna mah abdi bade tumaros ka sera Akang. Terus naon? Dupi itu teh saha teh Akang dupi nama anjeunna teh hiji tokoh sakti anu moal aya pitaningeunana nya. Ceuk Malati Bodas bari jeung nunjuk ka kisaron nu harita keur diukna pentanggal kayu bari jeung ngadaguan anu keur ngobrol. Pok atuh Banara harita. Nuhun Malati. Upami Malati percanten eta teh jenenganana nu katelah makisaron-kisaron teh alias si Tangkorak Hideung anu kungsi ngaguyurkeun jagat persilatan 20 tahun kaliwat. Tangkorak Hideung. Leres pisan Malati Bodas mending ngeleper lantaran manehna tadi geus kumawani nyebut ngaran Tangkorak Hideung. Padahal mah tadi dengan sakadar moyo kungkul dumeh eta we beungeutna kisaron teh memang jiga hieu Tangkorak turupana oge cakeut reu Hideung. Leres kitu pisan Malati
Nah bejiga nu kaget apal Malati oge tadi ningan nyebut eta ngaran tapi nah aina bangun kaget cek Banara semu bingung lantaran omongan Malati Bodas alias Nyi Ratmini dianggap tepuguh. Pok Malati Bodas ngajawab ari beungeut rada pias. Kang Banara, tadi mah abdi teh moyok eta jalmi pangna nyebut Tangkorak Kideung teh dumeh raraina memang juga Tangkorak Kideung manawi teh sanes Jawara gagah anu jenengan Tangkorak Kideung. Kumaha atuh Kang? Moal bendu anjeunna pada abdi perantos kumaha wantun campelaka anjeunna. Tenang Tenang kumaha abdi sieun Kang. muana naon Malati malahan mayu urang sampeurkeun yuk. Ali mah Hayu yuk kedah enggak ngahormat ka anjeunna margi anjeunna teh sanes jalmi jahat sakumaha nu diriributkeun ku para jagoan teh. Yuk hayu. Banara hatta ngalengkah lalaunan bari jeung rada sasampoyongan keukeuh anu mugen keukeuh anu ngajak daek teu daek atuh Nyi Malati Bodas harita daek ngarendeng jeung Banara sakalian bisi Banar alabuh nyamperkeun ka Kisaron terus sarta keneh duanana ngalampeurkeun. unjuk semangat tukang kitu mah ada masih jangiringan baik ka salira. Nya yuk cek Banara harita bejeng terus lempang ngareneng jeung Malati Bodas tenguluk tungkul. Malati Bodas mati wani neuteup kana beungeut Kisaron teu lila sanggeus tarpi ka Kisaron pok Malati Bodas atuh ngomong ka Kisaron berjeng deku tanda ding hormat. Hapunten abdi teh juragan, abdi perantos kumaha wantun campelak ka salira. Abdi nu maos kirang awas ka hiji jamin luhur ilmu sareng luhung budina. Cek Malati Bodas berjeng ngeluk tungkul. Hate leutikna mah ngarasa kaget nu teu aya papadana. Sabab hiji jawara anu kasohro puluhan tahun katukan bet ngadadak pisan ayeuna aya di hareupeun manehna. Sarta kacida nurutna kana naon rupa omongan Banara. Cek Banara hejo, cek Banara beureum. Dumasar kana hal eta Malati Bodas teu sanggupeun mikiran hal eta mah. Ngan bati kaget we dina jeroning hate. Sedengkeun harita nyatana Kisaron meni nyakakak siri lantaran ngarasa bungah ngadenge omongan Malati Bodas. Ayos yo. Ayos pisan eta teh. Memang lamun boga kasalahan mah kudu boro-boro minta dihampura. Jangan suku mang dihampura pisan. Ngan omat ulah sakali-kali deui nyebut juragan Sabab mang malain juragan. Malah masa baliknya emang teh hiji pangawal. Atawa leuwih jelasna mah badega. Nu kudu ngawula ka juragan anom ieu. Kan perkara kasalahan nu kaliwat mah ulah dipikiran cok. Ngan ku hidap perlu dikanyahokeun. Yen kalakuan nu jiga tadi teh tuh kasebutna deungeur heula ka kada ngomong. Eta teh hiji kalakuan nu kurang hade. Nampi sepuh. Mudah-mudahan kaharepna ulah aya kejadian nu sarupa kitu nya. Kahareukeun teh menge-menge. Kartos paman. Hatur nuhun kana piwajangna. Kapayuna mah abdi moal kumaha wantun kitu peta. Paman, Anu abdi ngaturkeun nuhun kana jasa paman. Anu parantos maragat ke nyawa si kembar tilu. Nyaeta pisan manusana adu ngahina ka buah hate abdi teh. Cek Banara berjeng neuteup ka Kisaron. Ayeuna mah beungeutna katara rada marah mai bangun gumbira. Awakna anu leuleus karasa rada seger. Ari Nyi Ratmini barang ngadenge buah hate kitu ka Nyi Ratmanah rada ngarencon hatena teh. Sedangkeun Kisaron kelakah pok ngajawab bangun anu kaget. Nyabat nyarios gitu. Anyom, apaan kumang geus diomongkeun kalayan cegah. Yen emang deh sanggup jadi badega juragan anom bikin seumur hidup.
Jadi juragan anu mangke kudungan nyarita kitu jai. Cek Kisaron bari ngarenghap narik napas panjang. Nuhun paman, abdi oge ngartos kana hal eta mah, nanging paman priyogi uninga. Yen si kembar tilu teh musuh abdi, malihan mah guru na si kembar tilu oge musuh abdi keneh. Marginya si kalingking pisan anu ngabinasa pun bapa teh paman. Cek Jang Banara jika nu hayang ngapudakeun isining hatena. Lantaran Kisaron geus dianggap kolot ku manehna, sok sanajan can jejeg sapoe tepung jeung manehna teh. Syukur juragan anu. Warisna. Lamun kitu Ulah asal mah upload uy. mang moal kagok ngabelaan ka ujang. Sabab si kalingking oge serasa hiji mangkeluk tina genep jago nu bakal diparagatkeun nyawanya ku si mang. Hatur nuhun paman. Ayeuna mah mangga atuh nepangkeun. Ieu teh sadare kembarna buah hate abdi jedenganana Malati Bodas. Cek Banara bari jeung nunjuk ka Nyi Ratmini Malati Bodas. Nu ditunjuk imut bari jeung pipina bari beureum bangun era. Pok Kisaron harita. Geus nyaho mangge. Ieu teh memang hiji kauntungan pikeun ujang. Lantaran ujang teh bakal ditinggalkeun ku mang. Jadi lamun teh aya Malati Bodas mah tangtu ujang teh bakal serangan. Tapi kulantaran ayeuna mah aya Malati Bodas, ujang bisa ngajagoan bari dibarengan ku Malati Bodas. Gumandak ieu teh hiji kauntungan teh disangka-sangka. Terus pisan paman. Teras bade kumaha aida teh paman. Cek Banara bangun teu sabar. Panunan netip seukeut ka Kisaron. Malah Nyi Ratmini alias Malati Bodas oge milu netip. Manehna hayang nyaho kana rancana Kisaron saterusna. Ya eteh juragan, sakumaha nu geus diomongkeun ku mang, ujang teh bakal ditinggalkeun ku mang. Dah, kulantaran kitu, mang perlu ngabejaan heula ka Malati Bodas. Sok ka dieu geulisin deukeut. Cek Kisaron bari ngagupayan ka Malati Bodas alias Nyi Ratmini. Pok Malati Bodas ngajawab bari jeung ngalengkah ngadeuketan ka Kisaron. Tunjuk semangat paman. Pada aya pikir sanaon kabe. Ya eteh geulis. Saya julungan mang Jang Banara teh keur aya dina kayaan lemah. Lantaran awakna ruksak akibat tina getihna anu ngagolak. Lantaran campur jeung tenaga batin mang anu teu sampurna. Sabab waktu keur diturunkeunana diganggu dah ku si budak siluman nu ayeuna geus modar tah si wawalak. Dah kulantaran kitu geulis. Baik ieu kene mang rek indit rek neangan piubareunana. Sangkan dunungan mang Jang Banara bisa cereh-cereh cager deui. Kok itunya mang perlu bantuan ti Inggris. Pikeun ngajaga si Jang Banara di dieu salira ditinggalkeun ku mang. Sabab teu mustahil. Lamun salira ditinggalkeun ku mang bakal aya gangguan. Tah kitu perlu namaco. Kumaha geulis? Sanggup atawa moal? Si kemang bade kacang tuan ngada yakin. Kantenan sangemah. Kantenan sangemah paman. Nanging numawi manawi kawidian mah abdi teh hoyong terangkeun lakon paman sareng Kang Banara. Nah kumaha ngawitanana panatiasa tepang sareng Kang Banara teh paman. Cek Nyi Ratmini alias Malati Bodas bari jeung neuteup ka Kisaron.
Para katak kisaron harita seurik menihkeun ka piping telang. Ayo bisa. Memang. Batuknya oi. Memang budak kodam aku dulu baca tanya. Ngadanya bahan luang jeung pengalaman. Kia geus saya kona dongeng nantinya. Laras Maman. Sok Bandungan sing kaliti kumang rek didongengkeun garis badagna we. Sangkan kaharti pisan ku hijab. Sok Bandungan. Mangga Paman. Kisaron harita barabat ngalongingkeun lalakona. Ti mimiti jang banara nyabut pedang alunan ceb dina tangkorak kiding luhureun kuburan. Nya sanggeus kabeh didongengkeun pok kisaron harita. Cah, gitu dongengna teh. Moga-moga hidup mah bisa ngarti. Sartanya ho kena keayaan dunungan mang. Anu kiwarikeun leungit pangawasana. Janten kitu. Kahartos Paman atuh pami kitu mah. Tetela lalakona Kang Bandara teh geuningan mata kreuwas. Pami kitu mah mangga nganrupi parentah ti sada Paman. Pada dilaksanakeun ku abdi. Yokon. Mang percaya kana kesatiaan hidup geus. Tapi Kisaron teu kebat ngomongna. Terus menengahulang sakedeung. Tarangna katerak rangkung. Kisaron ras inget kana kajadian-kajadian anu geus lila kaliwat. Yen samemehna tepung jeung Melati Bodas, Kisaron teh kungsi gelut jeung burak siluman. Kalajan disaksian ku anakna nu katelah Nyi Maria teh. Barang ras inget kadinya, Kisaron ngarahuh bari bangun anu bingung. Pok ngomong ka Melati Bodas. Gelis. Iya naon Paman? Yang banyak teh segala rupa pengawasana kerengit. Manehna teu menang gelut jeung sing saha wae ge. Malah teu menang ngaluarkeun tenaga saeutik-eutik acan. Lamun dipaksa baka utah getih anu rongkah. Sarta saterusna yang manehna bakal pinagi jeung ajaib. Tak pelantaran itu mangrek amanat ka hidupku. Kade sing hati-hati jaga jang Bandara. Tapi memang kegampang. Lantaran teu mustahil lamun aya gangguan di salasa urang nu genep jago teh. Lantaran tadi geus aya nu tepung kalayan geus aya pisan. Nyatana si burak siluman. Malah layon burak siluman geus dibawa indit ku peyuhna alias ku anakna. Sedangkan anak datang tuna oge atuh. Baka ngabejaan ka batur-batur bapana. Atawa ka babaturan bapana. Tah, dumasan kana hayo. Keamanan yang Bandara kurang kajamin. Datang tu bakal aya nu nyerang. Ari pikeun ngajagana nya hidup pisan cu. Salajengna kumaha Paman? Kumaha? Salajengna tah. Saterusna genep jago teh lain jago anyar. Hartina mah muasa imang lamun kudu gelut jeung hidup. Tah, kulantaran kitu gelis. Pikeun ngajaga hiji kemungkinan hidup rek diwara heula hiji jurus anu khusus pikeun nang tayungan yang Bandara tina bahaya. Tapi maaf mang teh lain hartina mang teu percaya kana katanginasan hidup gelis. Atawa lain hartina manganggap remeh kena pangabisa hidup. Tapi pisan tapi ieu mah pikeun ngalawanan jelema anu aya hasud. Kaasup genep jago teh. Berat eta ilmuna nu maca kapaksa hidup.
kudu ditambahan heula pangaweruhna. Kira-kira na sanggup dari mana atawa sangem pisan kan tenan we sangem nama paman malian mah abdi teh kalintang pisan ngaros bingana margi hiji kauntungan anu ageng kanggo diri abdi mah kalayan teu disangka paman kersa nurunkeun sebagian tina pangawasa salira. Kisaron harita. Geus. Sebenarnya mamang teh pantang nurunkeun ieu ilmu kasambarangan jaya mah. Komo ai kagolongan anu ngarora mah. Naon sababna? Ari sabab bisi macak ngahabayakeun. Tapi kulantaran keayaan ayeuna mah memang gelagatna teu hade. Kapaksa emang ngarempak deui sumpah sorangan. Sabab mang teh geus jadi badegana juragan Banara. Jadi sagarupa oge kudu dumasar kana kabutuhanana dunungan. Tak kulantaran kitu geus. Ku ayana emang rek nurunkeun hiji ilmu teh. Lain hartina emang rek ngagurukeun ka Malati Bodas lain, tapi rek nang tayungan dunungan emang lamun keur lemah. Itu keur lemah, keur malaweng, anu keur lungse gitu. Cek Kisaron nerangkeun kaayaan nu sabenerna. Tapi ari pikeun Malati Bodas mah eta teh teu mate jadi halangan. Naon sababna? Sabab sanajan tata jeung carana kitu ge pikeun manehna mah sarua bae. Kisaron teh dianggap hiji jawara anu duhung budi tur boga rasa tanggung jawab nu tohaga. Pok Malati Bodas harita alias Nyerat Mini. Kartos pisan paman. Naming perpawis eta mah mangga bae nyangakeun ka sadaya paman. Abdi mah mung bade ngalaksanakeun parentah ti sadaya paman bae. Isa gigireun ti ngajaga Kang Banara. Nah, sok koyo. Ayeuna urang ngamitian di dieu we. Tuh, urang gitu kadang tuh. Jeung dalaga meusan. Ngarahan wasa yuk. Cek Kisaron beri jeung nunjuk ka hiji palataran urut pakalangan tarung tadi atuh beratiluan harita laleumpang. Lalaunan pisan muruk ka tempat anu ditunjuk ku Kisaron. Ari Banara leumpang teh jauh ti Malati Bodas. Diserikna pagegeye malah make jeung dituyun sagarupa Banara teh. Atuh puguh we Banara teh harita meuli ratu jajantungna. Hate leutik ting sareset. Pok Banara ngomong jeroning hate sabab rumasa geus boga salah. Hampura akang teh Ratmana. Akang teu ngahajah hayang kikian jeung Malati Bodas Ratmini anu kadua. Akang turmasa nyeun peta salah. Cekeun tes hate Banara bari jeung tetep leumpang nuturkeun Kisaron. Talila reg Kisaron teh ngarandeg ret ka Malati Bodas pok atuh harita. Ini ada dihananya. Sok gereja kita kicu. Pasang panon sinang ngawaskeun gerakan emang. Kain kumang rek dipetakeun hala sajurusanan. Cek Kisaron bari jeung neuteup ka Malati Bodas. Malati Bodas ngajawab harita teh. Mangga paman, abdi parantos siap. Cenah cek Nyerat Mini alias Malati Bodas bari panon melong ka Kisaron. Nyanggeus kitu mah Kisaron teu ngomong deui. Yes. Hai ya hoi hei hop ya ha hei hop hoi hei ya ha you hop. Wait, hot when you hop hei hop 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 hei hop hei. Ayah. Ayo. Ay guys karo saya. Yeah. Hey, hop hop get hop hop hey hop hop hey hop hey hop hey hop hey hop hop hey. Rengkene atuh harita Kisaron masang kuda-kuda. Siap. Leungeun pakepis matakeun jurus anu rada aneh. Gerakanna gesit jeung rada hese dituturkeun. Komo ku panempo Malati Bodas mah. Nya sanggeus beres mintonkeun sajurus sareng Kisaron eureun heula.
Red kamelati bodas pok harita. Ayo biar deh. Selesai dina 7 jurus anu tidak ampuh negeri. Hasil ciptaan Mang teteh. Saya dikubur dilana 20 tahun. Eta 7 jurus teh bisa dicokot inti sarina. Jadi 3 jurus. Tapi kekuatan anak nandingan anu 7 jurus tadi. Dina sakicep aya perubahan puluhan jurus. Anu mata hidap, kudu awas mata. Lamun cilaran deh bisa tinggalon. Cik, tapi dia manggil dek nanya. Nangis aya nu katangkep atawa acan cok. Cek Kisaron bari jeung neuteup ka Nyerat Mini alias Malati Bodas. Nu teu hayang jauh teu hayang anggang jeung Banara. Nu harita keur colohok we bari ngabandungan omongan Kisaron. Ari panon ka Kisaron ari hate ka Jang Banara teuing ku betah ngereneng teh. Hapunten paman, abdi rumaos balat. Gerakan paman hampir teka tuturkeun ku panon. Jantan abdi teu acan tiasa nangkep kana naon rupi gerakan paman. Pamugi karsa masihan contoh sakali deui. Cek Malati Bodas boga rasa kurang sugema meureun jigana bae ngarasa era. Padahal mate matakna naon sabab Kisaron oge geus ngamaklum atuh rek asup meureun teu meureun elmu teh ai bari jeung ngareng pareng-reng wae mah. Malahan Kisaron nyerengeh ngarti ai kolotna. Eta gerak-gerakan teh bisa dituturkeun lamun konsentrasi museur. Da ieu mah kumaha atuh da? Leungeun pecakal-cakal jeung Banara rek asup kumaha elmu teh. Ya nah, budak anas aing ngayumanyeun bumbu. Ada nanaon kuhog-hog lah yok. Duh aing kitu baheulakeun orang. Sok bandungan deui sim sangat yo. Mangrek mere deui contoh. Cek Kisaron beri jeung terus rok deui masang kuda-kuda. Sarta harta kena dar hutet matakeun jurus meneting sayap dekat ku tarik. Leungeunna ngan ukur katempok kolebatan. Eta mah Malati Bodas alias Nyerat Mini ngabandungan teh ngiceup-ngiceup ayeuna mah. Leungeun bilupa keupis niru-niru gerakan Kisaron tetela. Malati Bodas teh wanoja anu calakan. Naon sababna lantaran dina kadua kaliana mah geuning bisa nangkep naon-naon anu petakeun ku Kisaron. Talila reg-reg Kisaron jeung Nyerat Mini harita eureun pok harita. Ingat karat baripuh rakang rigig deh. Eta teh jurus nu utama. Kaditunya bisa diteruskan karena jurus-jurus nu sedena. Kumaha geus aya nyai-nyayan kacangkep atawa acan. Parantos paman. Nang itu kalaras ente nama. Jika nyolok-bolok keneh. Salah. Yo. Ay panon sok ngurat teret kemana-mana. Si musir. Cek Kisaron harita mamatahan deui ka Malati Bodas. Malati Bodas mengagelenyu imut bari jeung padon tetep ningalikeun bae meleng bae ka Jang Banara. Dadana reng hapranjung da memang capek. Padahal macan naon harita teh, tapi pangaruh tina gerakan Kisaron. Malati Bodas jadi melu capek cakakak Kisaron harita. Capek naon meniasana teh. Sok udan ke baheula yo. Sok pecake sakawe nu geus aya dina bayangan hidup. Kumaha rek ditetenan. Nah bener atawa henteu sok. Cek Kisaron bari jeung neuteub ka Nyerat Mini. Nana paman. Cek Nyerat Mini alias Malati Bodas serog masang kuda-kuda menih rekep tur tegep. Kisaron ge unggut-unggutan kataji ku gerakan kuda-kudana. Nyi Malati Bodas sanggeus kitu serut Malati Bodas ngadurungkeun 2 dampalingin ka hareup. Malah sakilat ditarik deui ka tukang beri jeung 2 siku sina ngagibeg atuh ka gigi rop. Leungeun kencan ditelepkeun dina dada. Di barengan atuh ku leungeun katuhu anu nyurunut deui ka hareup. Kalawan peureup ditangkubkeun sanggeus kitu seret ditarik. Di barengan ku suku katuhu ngageser ka gigir saeutik. Hiup cilepung suku kencan majung ka hareup. Sarta sakilat geus ngawangun deui kuda-kuda miring. Di barengan ku leungeun kencan ngarawel ka hareup ku gerakan cakar macan. Jlong geus kitu teh luncat. Luncatna teh muru ka tukang rengkenek masang di kuda-kuda salancar.
dua linging rapat jeung dada. Begitu siap. Dua perut pasusul-susul nyerang ke harip dibarengan ku kuda-kuda anu ngangsrod ke harip. Taneuh anu ngalabu menikeun ka ngebul. Berejeng kitu cakaka karita. Ayo pisan coba. Aduh pisan sugema. Eta gerakan geus hampir bener cu. Ngan kali meresan kuda-kuda badie girang teuing ulah lebar teuing atuh. Lantaran kurang leluasa, kurang panceg lamun diserang ku musuh jeung pereup anu nganggur saliyana kudu nangkub dina angen. Kieu paman tah gitu, sangkan teu dirawel musuh. Jeung bakal leuwih gampang lamun rek nyerang. Geus eureun heula duh. Sakali deui atuh paman. Geus cukup ribuh itu. Ya, itu nya. Cek saron berijing jalan-jalan gagah naker. Aturan ngalap tibodas oge teu nuluykeun latihan. Genah keur maneh naripuh keur ki guru. Amma kadana atuh isaron mareka pranjung. Kesangna ge ngucur sakujur awak. Sarajeng batu paman, na parantos cakap sakieu atawa geus lah. Ayeuna mah geus heula tuh tong diterengceg teuing. Kan cukup, ayeuna ngudag kana cukup mah acan, ada masih kene loba kene kakurangan jo. Ya, saja badik itu gerakan-gerakan nu geus dipedakeun bieu ku hidap. Perlu disampurnakeun euy. Kahiji sakabeh gerakan kudu dibarengan ku perhitungan anu asa. Laras. Sajabana ti kitu kabeh gerakan teh kudu dikadalikeun kalayan. Taliti. Ulah dipikeun daya gerakan nu kabur atawa cipungguh tujuanana. Laras. Kaduana. Eta gerakan teh cuma aya hartina lamun teu dibarengan ku pangaturan napas nu sampurna. Alus. Sakuduna lamun keur ngeungeun atawa narajang omat ulah bari jeung ngembekan. Tapi napas kudu ditahan. Sangkan jalan ketip bisa lebih kuat. Paman teu geningan. Geus nyaho. Lantaran memang bener lamun nyerang bari jeung narik napas beuh. Eta bisa matak ngabahayakeun kana diri sorangan. Jadi lamun arek narik napas teh mah kudu dina waktu keur ngarobah gerakan kakara tarik napas atawa dina waktu narik serangan. Katiluna cu, sakabeh gerakan bisa jadi mati tur ampuh lamun naon coba. Upami telepat mah gerakanana bisa leuwih tarik jeung gesit. Tah, halus sae anom, sae. Jantan kitunya paman. Tah, pikeun ngahonta eta tujuan hidup teh kudu latihan nu leuwih loba, leuwih remen. Sangkan eta jurus bisa sakuli sadaging jeung hidup nu boga awak. Tah, sakitu anu pelanting pentingna mah. Kumaha hati? Kartos paman, hatur nuhun kana piwajangna. Salajengna kedah kumaha abdi tuh. Ayeuna kieu atuh gerakan nu tadi sok coba pedakeun ku keukeuhna. Paman maripuh teh napas jeung serangan diawaskeun teh dieu. Sok kudu leuwih apik kesalahan-kesalahan nu bieu disebutkeun. Anu bieu disebutan kudu dibener-benerkeun sok geura pedakeun kitu. Jadi saron beri jenang ke parigu. Gek atuh harita diu jadi ngenjang banara. Cilung atuh harita nya malah ti bodas luncat. Rengkenek masang kuda-kuda. Sat surut. Malah ti bodas hut het matakeun deui eta jurus nu tadi. Hei, eta suku kaduhu tong hareup teuing. Kieu tah kitu sok. Surut marti bodas huter matakeun di jurus anu tadi ngan ayeuna mah leuwih gesit jeung leuwih taliti.
Lantaran saja banati leuwih apal teh awak Malati Bodas geus panas, jadi gerakan leuwih kesit jeung hampang, sarta kasalahan-kasalahan jeung kakurangan-kakurangan nu tadi bisa diomean. Nempo ka parigelan jeung katangisannya Malati Bodas kisaron bungaheun pisan. Ayo, ya banyak, ya gitu banyak. Op. Atas paman, guys, ayo mah, sok udah. Awak dong dia cacing terus gini. Bisa capek lulusnya di ke, lulus dia. Sok tarik napas, gitu. Kalawan sampurna sok, gitu. Kumang alek di baredoy contoh kayak nu kaduanya, sok, rehelakannya. Isaron hari teu maju salingkah panu neutip ke Malati Bodas anu keur ngatur-ngatur napas. Abdi perantos siap ke hola tuh kakaknya ayo budak deh muni banget ge sok ke hola tenang we pilih bade siap deh abdi perantos siap mangalajenkeun ieu kumaha paman. Nah dia budak mikul hoyang sakaligus we disamuakeun tapi ngudag waktu deui nya hade gitu ge sok Bandung ade yo nya sing taliti yo. Jadi Saron bari jeung rengkenek masang kuda-kuda geus we heulalonya. Insyaallah enjing mande di baris maluruh bagian ka-30 di damang satu raca Rosarua bikin raskeun ieu carita jawara di kuburan deak. Hatur nuhun kumarupi perhatosan bijing kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.